diajarin. Birata bahasa Inggris bisa? Bahasa Inggris bisa ngomong? I can speak English. Aduh, terus? Little by little. Dah kayak tadi nih, artinya naon? Magi biasa bahasa Inggris tapi met. Malum diajaran ke sekolah. Ya. Tapi terpercaya wing mah. Lamun dek pidato bahasa Inggris. Ya Allah eta. Naon? Kela atuh kakentrang-kentreng coba ieu. Naon? Ayo lain kuasnya. Naon? Cicing na deket tiang listrik. Terus? Leuweung kasep di jika tiang listrik. Gitu-gitu tidak mau Allah setelah. Oh, aku udah ngeplek-ngeplek dina tariku. Eta teh baheulana mah ke 17 tahun mah bujang manehna teh. Tuh, mereka kawin setelah. Si gue tanya, udah nyaho tong bebejaannya ya. Kan di bagian si mah. Ari hiji bahasa Inggrisna naon? Gampang. Selamun teu mah nyaho. Ayo. Gampang. Naon gampang teh hiji bahasa Inggrisna naon? One. Tapi aja bener hiji bahasa Inggrisna. One. Ari dua? One. Oh itu. Terus mah jadi one. Hiji bahasa Inggrisna naon? One. Ari dua? One. Jadi one mana? Mane nu tolol. Tolol naon setelah? Ari hiji tadi cek manaon? Tuh one. Ari ye hiji. One Jeung one. Wayo. Ai 10. Luhuan. Ai 100. Tus one. Ari 1000. Buawan. Wah. Abang kena mimitin awannya. Cik, biar dah hasil setting. Ari mamah bahasa Inggrisna naon? Mother. Mamah bahasa Inggrisna? Mother. Diseret mother. Biasa we atuh. Jadi mamah bahasa Inggrisna Mother. mother ai bapak. Father. Ari aki? Kider. Ari alo? Loader. Esa keluarga? Hider. Wah. Atau reka mana we teh kamu kepo. Sakadija sak nyari saya. Ngomong naon? Naon rek hayang malah. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris kadija. Amo APA. Aduh. Awas ya dicokot tadi aya cangang akuan hiji. Ya Allah, geus nek aku cangang aku atuh dicokotnya. Mesti dicokot kalunggitan teuing. Oh, dikiuk heula, cing benar kadieu sok. Tak kitu atuh. Biar jadi nenek-nenek yang berhijab. Ibu, seuli berjamaah coba. Di soranganan loh mun ti peuting mah deui. Bisi majarkeun kieu lamun awewe seuri sosoranganan. Naon gitu? Melak cabe jeung saledri. Kudu pisah disemprotan. Esina naon? Awewe nu beuki seuri. Naon? Bujurna sok empot-empotan. Wah, gerasa. Siapa ngarumah sakit mungkin awewe aja. Sakadinya. Sok. Ayo dandan heula cenah. Segala rupa oke kudu bebenah, kudu mah. Oh itu ge mana? Eta teh mana? Iya mana itu? Uyuy atuh saya teh main tarik wae ah. Oh sama nyelakeun batur kitu. Pegawaian manehanana sorangan gitu memang wae. Kamu mah uyuy suka caper. Aduh, naon caper teh? Caper teh naon? Suka cari perawan. Cari perhatian meureun. Apa mah perawan? Wah, udah kieu patut. Perawan bukan, janda bukan. Geus naon? Geus naon? Tapi mama can pernah urut jelema sih. Sekalinya sok nyanyakeun sok. Tidak tahu. Pantes ieu. Pantas. Pantes jadi paehan. Pantas dipaehan sih. Sok. Asa bahasa Inggris? Bahasa Inggris kan. Lu mati bebepan. Oh gitu. Bah odeng. Oh, diajar Bah odeng diajar tapi bahasa Inggris tangguhan. Oh, cik ya. Hanya ho coba wing ngadenge. Naon cenah sia teh. Jadi diajarkeun cenah dia. Dia mojok jeung Bah Godek sakedeung tapi pinter bahasa Inggris yang ngerti. Oh, dan Bah Godek mah kitu geuningnya cek mate. Dia seorang yang memang perhatian ke emak. Oh gitu. Tapi rada aya hanyakalan. Kunaon? Leungeunna teh cicing. Teh cicing kumaha eta? Ini kan yang soal sabulat. Wah, geus sama. Kira ku nyanyi kitu sadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Inggris gitu sarua assalamualaikum. Everybody. Ladies and gentlemen. Duit ledis pamajikan kermen. Oh. Berapa bahasa Inggris gitu saudara? Please buy softtek the ganjelmen. Mana teh? Mangga pesenan softtek yang gaganjelan men. Wah, kejo sakit kudu bejaan nya naon teh. Oh, teh ngabejaan, teh barudak ngarora macan apalun baheula mah komo eueuh. Oh, zaman mama. Da mage bieu ge datang men atuh henteu ku softtek mah. Kunaon atuh? Ku goreng asoy jadi kitu-kitu. Siapa menang goreng asoy di mana? Tingali goreng asoy urut mani ka batur. Oh, teruskan. Udah ikannya. Sok. Oke, pribadi. I am belong to you. Duh.
You belong to me. Artinya You and me pa belong. si kan narik ngaspal. Lanjut lagi ya. Lanjutkan lagi. Everybody, good day. Good day itu naon? Selamat siang. Selamat Lain siang. kopi. Good day, selamat Siang. selamat pagi, Good morning. selamat sore, Good evening. selamat malam, Good night. selamat mandi. Good juban. Oh, sama jadi karena gujuban. Atuh mani makan aja selamat mandi atuh gejebur rek itu arek mani mah tuh ngojay. Oke, cek si Abah oge cenah ati ka 2 poe 2 peuting suga di